cek urang Sunda kieu, cek urang Sunda ye ujang kasep lamun hayang hirup nanjung kade kudu kuru cileuh kentel peujit. Artina naon? Pendidikan teh kudu ngajarkeun ka barudakna atur sarena, atur daharna, ulah seubeuh teuing beuteungna, ulah loba teuing sarena, teu mikir dirina. Mentake lamun dinu ajaran pasantren, pan sarena ge baheula diprihatinkeun. Meh naon? Meh petengah peuting teu tiba daek hudang tahajud jeung diajar maca kitab. Nu berhasil nu teu prihatin kabeh jelema nu sukses, rek sukses jadi pengusaha, rek sukses jadi akademisi, rek sukses jadi politisi, lamun ku kuring ditanya pasti tukang tirakat. Tirakat teh naon? Kulu cileuh kentel peujit. Ulah ukur ngomongkeun giji hungkul. Sabab naon? Sabab dinu ilmu pendidikan aya intelektual kuaisen, aya emosional kuaisen, aya spiritualitas kuaisen, tritangtu dibuana, tritangtu diri. Artina naon? Aya kekuatan intelektual, aya kekuatan moralitas, aya emosional, aya kekuatan spiritual. Nu pangluhurna spiritual, sing saha nu ngawasa spiritualna sanajan intelektualna rendah eta budak bakal tepi ka pikiran nu pangluhurna. Mantake dinu Sunda cager bager bener pinter singer, kekuatan dina di ujung. Cager teu singer manfaatna, bager teu singer manfaatna, pinter teu singer manfaatna. Budak pinter pangadulan judol. Karena ieu kudu diwangun mentalitas.